Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah nu Maha Suci. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiasa dugi ka para sahabatna, para tabiin, uk dugi ka urang sadayana anu nganut kamantenna. Bapak Ibu guru sareng rerencangan nu kusim kuring dipihormat, kabersihan ngarupakeun hiji hal anu periogi ku urang sadayana diparhatoskeun. Kabersihan ieu ngarupikeun kunci kahirupan urang sadayana di alam dunia, di mana urang tiasa ngarawat kebersihan lingkungan sekolah atanapi lingkungan rumah tanggi, hartosna urang tos ngalaksanakeun sabagean ti iman. Namun hadisna nyaeta anu hartosna kabersihan teh mangrupa sabagean tina keimanan. Kukituna kawajiban urang salaku siswa kedah ngalaksanakeun kabersihan sekolah. Lingkungan sekolah tiasa bersih lamun urang tiasa ngajagina. Kukituna kabersihan sekolah kedah dipiara kalawan sae. Insyaallah urang anu nempatan ieu tempat bakal sehat, jauh tina panyakit anu datang tina kotorna lingkungan. Sakitu tisim kuring hapunten bilih aya kalepatan sareng kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.